I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, langkung ti payun, mangga urang sasareng ngajalkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa ngumpul di ieu tempat dina kalayan sehat walafiat. Salawat sinareng salam mugi ngocor salamina ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Hadirin anu sami linggih salajengna simkuring sejang ngahaturkeun nuhun sumpingan tos hadir sadayana di ieu tempat. Urang ngaliung teh bade ngabadantankeun perkawis kenakalan remaja anu kauningna ku urang di zaman ayeuna di zaman era milenial, di mana loba kenakalan remaja nu ngahaja anu ragrag kosewat ngahaja kana kenakalan remaja. Di antara pola kenakalan remaja teh nyaeta geng motor. Kabuktosan ku rerencangan abdi nyalira kedah dijantenkeun pelajaran kangge ku sadayana remaja supados teu seueur makan korban. Remaja ayeuna kedah seueur nyatetkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala boh atikan agama, moral atau budaya. Kudu dipaparingkeun pikeun nguatkeun generasi ngora sangkan teu gampang kagolong kana kenakalan remaja. Teras kedah ngiring kegiatan anu positif di kalangan masyarakat. Kumargi kitu para hadirin sadayana kedah tiasa milih pergaulan mana anu sae mana anu goreng. Upami ieu remaja dipasihan atikan agama moral jeung budi pekerti. Moal kapangaruhan sarta kaseret kana kenakalan remaja. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring didugikeun bilih aya kecap anu teu matak anu teu nyenangkeun manah hadirin nyuhunkeun dihapunten kanu kasuhun mugia aya dina kasayan Allah Subhanahu wa taala. Sareng kalepatan urang salaku jalmi biasa anu teu luput tina namina dosa. Kumargi kitu sim kuring ngucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.